laki si main udah di super. Seru pisan gitu. Wah, Kita lihat supai. Bang, kan ente supai ya, kenapa bisa neng? Oh boleh beak, kapan ku manehna tadi di dahar deui, hayo we nananya. Si mama, gitu bisa nanyakan doang, kenapa bisa dah? Neangan deui we. Wah, nggak kebonakan wah. Geus we ke deui. Nah, itu dahar tuh mak ini. Kita cibai mak. Mak, kenaon si dia, tangan kerjing di nyawa kerjanya naon? Nyen cimol ceng, kapan ye? Boga orderan lumayan alhamdulillah. Bongan we du udah gue kosipal yeur. Hari atuh syukur aya boga pegawean jeung mayar ka kosipa heulir tiba heula di udag ge kosipa ya. Lunasna lieur ini. Dengan gawe ada hese kuruna mah. Ieu hulu. Heuh da manehna mah hayang we ulin we, neangan gawe henteu. Nya heueuh atuh di udag kosipa. Matakna digawe sing bener. Sia mah diomongan kalau surak seuri teu pararuguh naon tuh surak seuri jeung seuri teu naon. Lain gitu mah. Pan teh kamari keur dengan supa sawah. Saya teh kamangian awewe deui. Saya teh kate urang teh kalah rasa bunga gitu kumaha. Sok hayang-hayang geura dikawinkeun mah atuh urang teh. Geus dibrogi ya. Mereka tuh dikawinkeun mah. Era tetangga. Oh, paingan nyebut supa ngeunah teh geus papanggihan atunya manehna teh. Digawe ulah hayang kawin we. Digawe heula sing bener, sing jujur, neangan duit heula tak kosipa lunasan heula. Gampang kawin mah. Geus aya duit mah. Ulin we hayo. Sare ulin. Kudu di modalan eta teh. Gesting lah naik ulin deui lah. Lieur musim kosipa. Da mandang. Eta kalah ulin teh neangan gawe ulin we hayo. Oh pisan kemajuan hirup teh ulin wae mah. Simpulkeun we hutang loba, kosipa kudu dibayar. Moal kabayar ulin wae mah. bulan di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tempatkanlah diri. Bintang sepi menyendiri, selimut sunyi. Aing teh karit nungan aing teh panen bulan haji domba beak 70 mah beureut lah aing syukurkan pisan bulan haji menang duit loba. Karsel kacida orang kan urusan breikeuna Aing keur tongeng kang suntrungkeun. Sieun mah heula. Astagfirullahaladzim, si aing dikade ku aing. Beut teh keur ngarit kieu nyurungkeun teh. Ada. Ya dia ke jero. Dah.
nyeblak yuk. Dah. Naon sih keur naon? Iya ya. Kamari tuh udah geus balik ti heula. Ya kamari teh kamar kami jeung baturan zaman keur SD asa geus salah kacida. Kami jeung asa kacida. Saya bakal main. Si persukmat dari orang tua sana. Ya persukmat ieu tah. Tempo gerak ya Allah. Kasih kecil teh bola teh. Datang tuh. Hadap. Neng nyeblak we. Heuh cuma sedoh. Nah, ayeuna. Aya kitu saedoh na. Hayu we. Di WA. Telepon atau telepon. Atuh ke jangan telepon di pada lempang. Ada mangkat. Miss Aa. Ada Bleng anu paling ganteng sealam dunia eueuh deui. Geus can ya? Nah, geus mulai sakit. Tuh aya di mah carekan wae ku kolotan anger we. Kosipa jeung kosipa. Ulirang gawe teu ngarti wae kolot mah. Tuh nya cek aing ge. Aduh, anjir senyumannya. I love you. Eta nu dicaritakeun teh ya ti kamari. Ih, aing boga cida yang ngecida. Ih, ku aing tuturkan geura ieu yang beunang ku aing. Halo? Di mana? Ya terus di jalan. Oh ngantosan di dinya. Kan atuh kedap di abi dugi ka dinya. I love you too. Si Bebeb euy ketemuan. Anjir. Kalau aing dicaritakeun ka si Debleng kan eta awewe nanti. Ieu aing. Eta teh nu kayang ku aing, Bleng. Ieu sama. Parto? Sih? Kayaknya. Kenaon enaon? Teu nya aing keur sarep ih. Hate nyeri aing lah. Ih, sok kira nyari tak kunaon, sedih kunaon. Ih, Teuing aing anu di pika cinta teh kajeng badan aing anya tenang. gitu aduh. Teh ngaranna mah nu papang teh di sawah ieu aing bogok, kabogok bahan aing. Aya wae. Saha nu di sawah, emak-emak nu keur ngarambet. Ye, biasanya ayeuna mah menikahnya ulah yang jadikan nu geus lain tubuh jeung nu urang, geus nu aya kitu tah. Cik sing nyadar kitu tah. Teuing lah aing sedih. Ieu ya. Aya yang sorangan heula. Sedih aing. Geus we ayeuna mah ulah sudah sedikit. Golo cuma daki nu kitu mi. Golo geus ayeuna mah geus geus ikhlaskeun. Ayeuna mah perjuangkeun nu emang meresep ka manehna, sing inget geuning di luar eta ge. Luar ayeuna teh nya awewe teh teu hiji loba sing inget we aya pokona mah nu logo ka manehna ge. Aya nu memperjuangkeun ge, memperjuangkeun manehna ulah nu teh kana geus boga badan